arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna para sepuh, para ibu, miwah para bapak, jamaah pengawasan anu urang sedayana sami-sami pada dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sedayana ku ngalangkungan takdir irodah sareng inayah mantenna. Dina wengi ieu saparantosna urang sedayana sarta disusul ku 2 rakaat rawatib bada maghrib. Urang masih keneh tiasa nikreuh ngeureuyeuh ngalaksanakeun sebagian tugas kewajiban urang sadayana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu aya di manah urang sadayana masing-masing. Kali teu eta urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Urang masih keneh kalawan alhamdulillah harapan mudah-mudahan bentuk aktivitas ibadah urang sadayana anu parantos rengse dilaksanakeun ku urang sareng ibadah anu ayeuna ku urang sadayana nuju digarap dimakbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala janten amal soleh sarta diurin ya Allah ya rabbal alamin. Tehilap ka para ihwatu iman anu sami-sami pada ngalangkungan radio 107,7 FM sareng 107,8 FM masing-masing sarta anu tiasa ningal ngalangkungan media sosial tayangan Istiqomah tayangan di Al Jamaah Media dan Desa Rancatungku oge luar Kacamatan Pamengpeuk mangga wilujeng nyimak wilujeng ngupingkeun sarta mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Iman para ibu miwah para bapak jamaah pangaosan anu sami-sami urang sadayana miharep ridho sareng maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Serat An-Nisa anu parantos diaoskeun ku Bapak Hilman. Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuh ku pidawuh anjeunna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jeung sing saha anu yuti taat Allah wa rasul sareng ka rasulna ka Nabi Muhammad paulaika maka aranjeunana teh ma'a babarengan sareng alladzina jalma-jalma anu di Allah nikmat Allah maparin alaihim ka di antawis annabiyina para nabi wasiddiqina jalujur wasuhada sareng jalmi-jalmi lawat jihad wasolihin sareng jalmi-jalmi sareng anu pang sae-saena ulaika aranjeunana teh rafiqa sobat wahasuna sareng aranjeunana teh sobat anu pangsa eta teh al-fadlu kautamaan kurnia minallah
Wakafa Allah alima anu maha uninga. Apa ibunya? Dua ayat ieu urang judulan. Pahala tina taat ka Allah sareng ka Rasulna. Pahala tina taat ka Allah sareng ka Rasulna. Surah Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha wa rasula. Jadi wa may yuti'illaha wa rasul. Waman gitunya. Waman sareng sing saha jalmi anu yuti'i eta jalmi teh taat Allah ka Allah wa rasul sareng ka rasul. Nu dimaksud ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahwa mayuti'illaha wa rasul. Sareng sing saha jalmi anu taat ka Allah sareng ka rasulna. Faulaika ma'alladina an'amallah alaihim. Maka eta jalmi teh aranjeunana bakal dihijikeun sasarengan sareng jalmi-jalmi anu dipapari nikmat, anu dipaparinan anugerah ku Allah Subhanahu wa taala ka aranjeunana. Ieu ngandung 4 golongan. Nya. 4 golongan jalmi anu kenging pahala tina taat ka Allah sareng ka Rasulna. Nu mawi surah Allah Subhanahu wa taala wa may yuti'illaha wa rasul. Sing saha jalmi anu taat ka Allah sareng ka Rasulna jaminan ti Allah. Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Maka eta jalmi teh aranjeunana bakal dihijikeun sasarengan sareng jalmi-jalmi anu dipapari nikmat, dipaparinan anugerah ku Allah Subhanahu wa taala ka aranjeunana. Saha nu 4 golongan teh? Saha nu 4 golongan teh? Kahiji minan nabiyyin. Kartas. Minan nabiyyin ti para nabi. Para nabi dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala kanikmatan anugerah anu kacida pisan, derajat anu kacida pisan luhurna. Para nabi mah tos dijamin ku Allah Subhanahu wa taala sadayana aya di surga. Nya. Dina derajat anu luhur. Pan eta teh ku diutusna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh mangrupikeun kanikmatan pan. Nya. Kanikmatan anu kacida pisan ageungna. Tah golongan anu kahiji minan nabiyyin ti para nabi anjeunna teh kenging kanikmatan anugerah ti Allah Subhanahu wa taala anu kacida pisan agungna. Aya nabi anu teu taat ka Allah. Sadayana para nabi taat ka Allah nya. Hartos Bu. Nu kadua, golongan nu kadua mah wasaddiqina. Wasaddiqin sareng para sadiqin. Ari para sadiqin teh saha? Jalmi-jalmi anu jujur. Jalmi-jalmi anu jujur, jalmi-jalmi anu tiasa dipercaya.
Bo dina aspek kahirupan we. Upami jalmi tos teu jujur hartina bakal leungit kapercayaan ti jalma anu sejen. Kartosnya. Sok cobian geura ibu. Teu jujur ngabohong we teras ka salaki. Hilang kepercayaan caroge ibu. Atanapi sabalikna. Upami caroge ibu geus teu jujur ka ibu selaku istrina dugikeun ka caroge ibu menyakiti hati ibu, aduh menyakiti. Menyakiti hati ibu. Melukai hati ibu nya, menghancurkan cinta ibu kan nya. Terus caroge ibu teh tos leungit kepercayaan eta nya. Tos teu jujur, maka istri ibu bakal hilang kepercayaan ka caroge ibu. Nya kumaha we carana caroge ibunya? Di rumah tangga sekupna upami teh mah hiji salaki nya. Tos teu jujur ka anu jantan istrina. Jajih dipepesikeun saware, dipake salingkuh, dipake rucah jeung aunta, ngabohong ka pamajikan, otomatis nu jantan istrina bakal leungit kepercayaan ka nu jantan carogena. Padahal eta teh lalaki anu baheula tepi ka ayeuna nu dipika cinta. Patarosan Bu Yos. Sok ulah ngalagedai nyarane bari nunutan. Sugan teh kukupu muntir. Si horeng lalai dipipir. Sugan teh ngaos teh tungkul teh bari mikir. Si horeng bari ngacai. Tah gitulahnya. Patarosan Bu. Sifat anu wajib di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya sabaraha hiji? Aya 4. Hiji sidik. 2 patona. 3 amanah. 4 tabligh. Naon hartos patona? Naon hartos patona? Naon hartos patona, Bu? Mangga lah. Buka paririmona. Bu, lawan patona teh bodoh. Upami ibu gaduh putu istri namian Siti Patona sae eta teh. Nya. Patona teh cerdas. Hartos patona teh pinter. Rasul patona mustahil Rasul bodoh. Hartos teh. Upami ibadah teu nyontok ka Rasul nya ngandung hartos nganggap ka Rasul bodoh. Hartos agama can sampurna. Hartos teh. Mun upami ibadah ieu mah. Ibadah teh ditamahan ku urang teh direkayasa padahal Allah teu marentahkeun Rasul teu maparindan contoh ngandung harti. Syariat Islam teh can sampurna nganggap ka Rasul bodoh padahal Rasul teh patona. Jadi patona teh pinter. Jobit cerdasnya. Jadi mustahil Rasul bodoh. Sok sanaos Rasul teh teu kantos mengunyah pendidikan, teu kantos sakola pan Rasul mah nya. Ummi pan nya. Rasul teh teu tiasa nyerat, teu tiasa baca. Padahal Rasul teh patona.
namian gerasoknya ibu gaduh murang kali gaduh putu istri Siti Patona nya mangga tamihan ka ditu nama tah Patona teh pinter tanya sifat anu aya di Rasul Patona dua sidik nya hartos teh sifat anu di Rasul teh sidik naon hartosna sidik asidku hartosna bener hartosna jujur mustahil Rasul khianat nya mustahil Rasul bohong pan gitunya jujur Rasul jujur asidku Rasul sidik jujur mustahil Rasul bohong urang selaku umatna kedah aya tah dina jiwa urang teh Patona nya kaduana sidik nya ibu kedah bener kedah jujur dina keimanan ka Allah Subhanahu wa taala sareng ka Rasulna lahir sareng batin jujur dina aspek kahirupan di kulawarga caroge ge sami nya kedah jujur dehnya dina aspek kahirupan di kulawarga jujur ka istrina jujur ka pala putra putuna jujur ka Allah sareng ka Rasulna ngandung hartos naat tah Rasul jujur mustahil Rasul bohong seueur umat Rasul anu ngabohong sanes seueur deui we bentennya padahal Rasul mah jujur nu katilu sifat nu aya di Rasul teh naon amanah ari amanah mustahil Rasul hianat kan gitunya hartos teh kadeta ibu oge ulah hianat ka caroge ibu ulah hianat di ka istri nanya ka ibu pamimpin sami di kedah amanahnya kacida pisan saena upami sifat Patona jujur pinter jujur jeung amanah teh aya di para pamimpin hartosnya kacida pisan saena upami eta Patona sidik sareng amanah aya di para ulama di para ustadnya kacida pisan awonna kacida pisan pisaena lamun seorang pemimpin geus teu jujur loba ngabohong jeung geus teu amanah hartos tah amanah lamun geus teu amanah artina hianat nya mustahil Rasul khianat nu kaopatna tablig naon hartos tablig menyampaikan ngadugikeun mustahil Rasul nyumputkeun nya mustahil Rasul nyumputkeun tapi ge sami kacida pisan bagjana jalma-jalma anu iman ngagaduhan dina dirina sifat tablig ngadugikeun risalah ti Allah Subhanahu wa taala neraskeun perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nulungan agama Allah ngahirupkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kadada kaduga ngadugikeun ulah nyumputkeun kartosnya pertos kieu Bu kacida pisan bagjana jalmi anu berehan
kanggo para agnia. Jadi jalmi nu gaduh harta kacida pisan bagjana upami disarengan ku berehan nya. Mun jalmi beunghar berehan sae teh kacida pisan bagjana. Sarta sae jalmi beunghar henteu tapi berehan sae nya. Kacida pisan awonna lamun jalma beunghar keur mah pedit tamah hayang dibere hartosnya nya kasih dapisan awona jalma teh beunghar keur mah pedit tapi hayang dibere hartosnya nu sae mah kacida pisan bagjana jalmi teh keur mah hartana aya tamah berehan nya. Merhatikeun fakir miskin, murangkali yatim. Sarta kacida pisan saena. Jalmi beunghar henteu tapi merhatoskeun berehan nya. Anu awon mah, anu teu sae mah harta boga, hirup beunghar tapi hayang dibere. Keun kitu aya nu miskin mah hayang dibere wae ngeujeuna. Da teu bogana naonnya. Tangke opat golongan ieu golongan nu kadua wasaddiqina ku Allah dipaparinan kanikmatan nyata paulaika ma'alladina an'amallah alaihim jalmi-jalmi para saddiqin tegasna mah jalmi-jalmi anu jalujur jujur mika cinta ka Allah jujur mika cinta ka Rasul nya taat ka Allah taat ka Rasul eta teh lahir batin ngawengku diwengku ku kaimanan anu bakal jadi katakwaan anu kuat dilampahkeun dina aspek kehidupan midamel amal soleh. Nu katilu, golongan nu katilu mah para syuhada. Wa syuhada, sareng para syuhada. Para syuhada jalmi-jalmi anu maot syahid ngabela agama Allah. Upami urang sadayana dibandingkan sareng perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, lebih pisan atuh. Rasul ngabela agama Allah, para sahabat ngabela agama Allah, nulungan Allah sareng Rasulna. Dugikeun ka. Nya. Naon rupa perkara nu aya diperjuangkan demi perjuangan, demi kemenangan dikorbankan terus puguh harta manya tanaga dalah jiwa kan itu kau nulungan agama Allah dugikeun ka hiji waktos mapan Rasul dina nalika perang Uhud wawas anu payuna potong pan eta memperjuangkan agama urang mapan dina raraga nulungan agama Allah ngahirupkeun sunnah Rasul ngamakmurkeun masjid karek hujan girimis wae geus alim ngaji teh Pak nya malah atoh sakapeung malamun pas wengian ngaji ngaos hujan alhamdulillah hujan cenah bari ngadunga Allahumma shayban nafian hujan tehnya doa pami hujan teh moal ngaji da ustad ge moal datang gitu ari ustadna teh disami ustadna niat bade ngaos saur istrina teh hujan Pak cenah ngaos oge moal ayaan mustamina ge kitu Rasul kantos
hiji waktos mah teu menak tuangeun. Dugikeun ka patuanganana diganyel ku batu. Nya. Maksudna teh Bu, patuangan diganyel ku batu teh sanes batu didempetkeun ka. Jadi nah kunahan lapar kan gitu. Ibu kantos gitu. Teu menak tuangeun sadinten dugikeun ka batu diganyelkeun kana patuangan. Sapertos Rasul. Tacan kantosnya. Rasul mah dugikeun ka para sahabat dugikeun ka merjuangkeun agama Allah. Dina tabligh. Ya. Susah payah. Ya. Tarahal jeung rumpil. Ibnu Umi Maktum we. Salat berjamaah ka masjid ti bumina tebih. Dina kaayaan nya turun gunung ungah gunung gitu istilahna malahnya. Bari dina kaayaan teu ningal. Ayeuna negeri Mekah, negeri Madinah tos caraangnya zaman Rasul kapungkur. Urang ayeuna kantun raosna. Hujan pannya. Tos aya payung, ka masjid caket pan nya. Jalan tos raos. Listrik tos caraang di jalan. Nu ibu simkuring sok napakuran nya. Sok nyoreang alam ka tukang ngemut-ngemut. Ibu kantos dihuapan ku ibuna ibu di beubeung. Kantos ibu ngahuapan ka putra ibu di beuweung. Kapungkur mah indung-indung urang sadayana ibu-ibu urang teh ngahuapan urang teh ngahuapan urang kalina teh di beuweung. Nya. Di beuweung sareng para kedel sareng gorengan, nya. Sarina ditelan ku ibu urang tah. Hampasna lap dihuapkeun ka urang nya. Tapi ngalahirkeun budakna hormat kanu jadi indung bapa. Taat, hormat, daraek ibadah, aralus akhlakna. Kartos. Ari ayeuna sok saha indung ayeuna budak anu dihuapan ku indungna di beuweung nya. Hartos teh. Malah tuangeun serba insan, leueutkeun serba nu sarae kan gitu. Tapi di piwarang salat wae hararese. Hartos. Ieu panginten nuduhkeun yen budak urang hirup lain di zaman urang. Sabab urang oge hirup lain di zaman kolot urang. Ya. Mun ayeuna mah ngaleueut cai susu pan budak urangnya. Tuangeun nu sarae tapi akhlak. Nya. Kirang-kirangna ngadidik mah pan nya akhlakna teh kan. Ka ibu ramana wantun ngungha, minantu kami toha wani ngungha. Kan gitu. Malah aya minantu doraka dituluk dibelaan ku mitoha sarua ditutupan ka dorakaanana teh. Eta akibat tina faktor tuangeun. Nya. Para sepuh ya iman, jamaah pangaosan anu sami-sami urang sadayana pada dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya para syuhada memperjuangkan agama Allah, nulungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngahirupkeun sunnah Rasul. Berkorban, berkiprah, susah payah. Dugikeun ka wantun. Ikhlas karena Allah, gugur di medan juang, gugur di medan perang demi cinta ke Allah, cinta ke Rasul. Cinta ka Allah bil qirabihi bakal pepenak sareng Allah engke di akhirat di surga, tempat anu pinuh ku kanikmatan, tempat anu pinuh ku kabagjaan. Cinta ka Rasul, taat ka Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala anu nyanak risalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pan urang macan dugi tapi kadinya nya perjuangan teh. Terus karek ku aya corona wae pan urang geus semar mir ngaji teh. Ya perjuangan. Golongan nu kaopat wasolihin, sareng jalmi-jalmi anu saroleh. Jalmi-jalmi anu saroleh secara umum, jalmi-jalmi anu ariman, anu midamel amal soleh, anu taat nyonto ka na perintah Allah Subhanahu wa taala sareng rasulna sarta maksadna luyu sareng contoh ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luyu sesuai sareng aturan ti Allah Subhanahu wa taala. Taya wasolihin. Upami diakurkeun, diadakeun sareng Nabi urang tebihnya. Naon tebihna nya sok raoskeun ku urang sadayana. Rasul dugikeun ka bareuh sampeana lantaran lami teuing ngadeg. Ngaos surat anu panjang. Kon urang macan pernah. Bareuh sampean lantaran tos salat tahajud. Bareuh sampean lantaran tos salat tarawih. Insyaallah nya sasasi deui nya. Sasasi langkung. Insyaallah tarawih deui urang. Urang mah bareuh sampean teh lain lantaran tos ngadeg teuing lami dina salat. Tos ditajong urang karena bareuh sampean. Tah sugan urang ayeuna kalebet ka kelompok golongan anu kaopat wassolihin nya. Nya dibandingkeun sareng perjuangan para syuhada tebih keneh atuh urang nya. Tapi urang sadayana justru urang teh pada jihad fisabilillah. Ngaos teh pan jihad ieu teh nya. Tawassolihin sareng jalmi-jalmi nu saroleh. Jalmi-jalmi anu midamel amal soleh ku kaikhlasan jeung ku kaimanan. Maka salajengna Allah Subhanahu wa taala kaopat golongan anu tadi Allah muji ka golongan kaopat golongan anu tadi. Golongan anu opat teh para nabi, para sodikin, para syuhada, para solihin. Ta Allah muji. Ku pujian ti Allah Subhanahu wa taala kaopat golongan tersebut wa husna ulaika rafiqa. Sareng aranjeunna teh sobat anu pangsae-saena. Taopat golongan anu eta teh sobat anu pangsae-saena ieu teh pujian ti Allah. Anu disebat sobat teh, Bu, aya disebat sobat nu kumaha? Sok, nu disebat sobat nu kumaha? Ibu gaduh sobat, aya istilah sobat dalitnya. Sobat teh jalmi anu deukeut. Nya. Dugikeun pan sareng sobat dalit mah sahuap sakokoh kitu nya. Sepiring berdua, satu gelas berdua, sabab sobat dalit saling pika cinta. Nya. Ngertos Bu? Aya sobat ngan ukur, itu teh sobat dalit, tapi ukur di dunia wungkul. Nya, aya teh aya. Hablum minanas nama alus. Sobat dalit keur di dunia wungkul. Luyu jeung sarua pada resepna. Nya. Aya istilah nya. Sobat di meja makan ngan sahiri taun. Nya sobat di meja makan mah nya ditraktir kan gitu nya. Tapi teu parat gitu ke akhirat.
eta sok sanajan sobat dalit, sobat anu deket, kaditu kadieu babarengan, tapi ibadah henteu. Nya, keur akhirat rugi. Hubungan di dunia mah sosobatan teh alus. Ngan dina pelebah ibadah teu bisa babarengan. Nya. Ngartos. Taya sobat di dunia wungkul teu nepi ka akhirat mah. Sabab naon? Hablum minallah na teu aya. Ngan sosobatan teh ukur di dunia we wungkul. Sarua pangabeukina, sarua pada pangaresepna nepikeun ka teu taat ka Allah jeung ka Rasulna, ninggalkeun ibadah. Ngong adan gitu kan. Batur mah sarolat, ieu mah lempeng we. Ngariung ngobrol we, eta sobat di dunya. Nya. Artos. Tempo dahar bareng, tempo ngopi. Jantan anu sae ropiko, sobat anu wahusna ulaika ropiko sareng aranjeun teh sobat nu pangsae-saena sobat ti dunya parat dugi ka akhirat. Hablum minanasna sae, hablum minallah nage sae. Bu, opat golongan anu ieu dugikeun ka Allah muji wa husna ulaika rafiqa, sobat nu pangsae-saena teh nyaeta batur hirup anu deukeut sarta keur hirup di dunya parat dugikeun ka akhirat. Tah Allah Subhanahu wa taala muji ka opat golongan maparin pahala lantaran taat ka Allah sareng taat ka Rasul. Ibu tinggal Quran surat anu katilu. Quran surat anu katilu Bu, surat naon? Ayatna ayat 31. Sareng ayatnya ayat 31 engke disambungkeun sareng ayat anu ka-32. Tos penak Bu. Sok urang geura degen ah. Tos jam 8 ya kirang 20 menit ya. Tos penak. Dina Quran surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala anjeunna parantos ngadawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul pok caritakeun ku anjeun Muhammad, bejakeun terangkeun, in kuntum tuhibunallah. Upama maraneh tuhibunallah, maraneh mika cinta ka Allah, fattabi'uni, sok tuturkeun kami kan itu. Nya. Upami urang sadayana, upami umat Rasul cinta ka Allah, tuturkeun Rasul. Nya. Kudu taat kana naon anu geus dinasehatkeun ku Rasul kanu jadi umatna. Putusan Rasul kudu diturut. Dina urusan ibadah kedah nyontol ka Rasul. Dina aturan syariat kedah nurut kana putusan Rasul anu anjeunna dibimbing ku wahyu. Wi in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Lamun aranjeun mika cinta ka Allah, tuturkeun Rasul, taat tunduk patuh ka Rasul. Janji Allah, yuhibbukumullah, Allah bakal mika cinta ka maraneh. Nya. Tah iya. Pahala tina taatna ka Allah jeung ka Rasulna teh Allah bakal mika cinta ka jalmi-jalmi anu mika cinta ka Allah, taat ka Rasul. Mika cinta ka Allah, yakin bakal pependakna sareng Allah engke dina poe kiamat. Taatna ka Rasul, ari ibu hoyong
engke di surga jantan tatangga Rasul. Ta iya mah patabiuni nya. Sarta janji Allah nu kadua wa yaghfir lakum dunubakum. Saparantosna Allah janji yuhibbukumullah. Allah bakal mika cinta ka marane pan urang teh urang aduh bagja pisan Bu anugerah nu kacida pisan ageungna upami Allah mika cinta ka urang. Khususna umumna jalmi-jalmi anu iman anu cinta ka Allah taat ka Rasul. Nya. Opat golongan anu tadi teh pan nya. Hartosnya dipika cinta ku Allah. Poin nu kadua na janji Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ngajamin bakal ngahampura dunubakum dosa-dosa marane. Wallahu ghafurur rahim. Sareng Allah Subhanahu wa taala teh anu maha jemar pangampura sareng anu maha. Sok tinggal ayat anu 32 na. Qul sok bejakeun caritakeun ku anjeun Muhammad ati'u Allah. Sok marane geura taat ka Allah wa Rasul jeung ka Rasulna. Fa in tawallau maka uktuluy upama nya. Marane ngabalieur ti mana? Teu taat ka Allah, teu cinta ka Allah, teu taat ka Rasul jeung teu cinta ka Rasul. Kitu nya. Fa innallaha maka saestuna Allah Subhanahu wa taala la moal yuhibbu mika resep mika cinta ala kafirin ka jalma-jalma anu kalupur. Ibu ari ibu cinta ka caroge ibu. Nah gumujeng Bu kan mun patarosana teh ari ibu cinta ka caroge ibu, ari caroge ibu cinta ka ibu. Bu, Allah bakal mika cinta ka jalmi-jalmi anu mika cinta ka Allah sareng ka jalmi-jalmi anu mika cinta ka Rasul, taat ka Allah, taat ka Rasul. Ibu mika cinta ka saroge ibu. Engke saroge ibu itu kan mika cinta ka ibunya, ka istrina nya. Ibu kedah taat ka caroge, caroge ge sami kedah taat kanu janten istrina ka ibu, leus teh. Tapi upami teh mah istrina cinta ka Allah, cinta ka Rasul, carogena teh cinta ka Allah, teh cinta ka Rasul. Nya. Kira-kira engke bakal ngahiji moal. Dina kanikmatan, dina anugerah nu kacida pisan agungna. Istrina cinta ka Allah. Istrina cinta ka Rasul, taat ka Allah, taat ka Rasul, daek ibadah. Nya. Nu wajibna nu sunatna keur magelis. Gelis nya, dasana gelis. Keur magelis cinta ka Allah, yakin dirina ku keimanan anu aya dina hatena bakal pepenakna sareng Allah. Bakal ayana hirup di akhirat. Bakal ayana siksa jeung nyaya surga jeung neraka. Taat ka Allah ngalaksanakeun ibadah. Nu wajibna sareng nu sunatna dijalankeun we. Dina rumah tangga taat ka carogena. Tapi carogena teu cinta ka Allah, teu cinta ka Rasul, teu taat ka Allah, teu taat ka Rasul. Moal ngahiji engke. Nya. Moal ngahiji. Contoh. Ari Nabi Lut
cinta ka istrina? Nabi Lut cinta teh ka istrina. Cinta pangna ditikah oge. Ngan hanya kal istri Nabi Lut hianat ka Nabi Lut. Dakwah Nabi Lut diruksa ku istrina nya. Ngahiji moal engke di surga. Moal. Firaun cinta ka istrina nya. Istrina sami cinta ke Firaun. Istri Firaun teh geulis pan nya. Taat ka Allah, taat ka utusan Allah, cinta ka Allah, cinta ka utusan Allah. Anjeunna ibadah. Ngahijin teu engke di akhirat jeung Firaun. Moal. Firaun mah dina neraka dibelem ku Allah. Istrina mah di tempat anu pinuh ku kanikmatan. Jadi tengah hiji. Nu mawi ku Allah Subhanahu wa taala diningakeun yen dina ayat anu tadi wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika maladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ngan ukurnya jadi sobat teh dalam dunia we wungkul, di akhirat teh jadi teu bisa babareng. Tapi tinggal kulawarga Nabi Ibrahim nya saling mencintai ti dunya parat dugi ka akhirat pan nya. Tinggal keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling mencintainya ti dunya parat dugi ka akhirat. Ngahiji sasarengan. Tapi aya nu ngahiji berjamaah dina neraka digambarkeun ku Allah keluarga saha? Abu Lahab. Keluarga Abu Lahab. Tah opat golongan ieu nuduhkeun jalmi-jalmi anu kenging anugerah ti Allah Subhanahu wa taala aya dina derajat anu kaceda pisan luhurna. Kacinta nuduhkeun kana kataatan. Jalmi pamitos cinta kudu taat pan kitu nya. Hartos teu? Nya pami tos cinta ka Allah kudu taat kana aturan Allah, tos cinta ka Rasul kudu kersa taat kana putusan hukum anu ditangtoskeun ku Allah sareng ku Rasulna. Kedah taat we, tunduk patuh ka Rasul. Tanuduhkeun yen kacinta merjogikeun tuntutan. Tuntutan naon? Tuntutan kana kata pan urangnya ari cinta mah ka Allah jeung ka Rasulna sok sanaos usum hujan ge usum tiris kedah salat subuh we. Sanajan kasarean ge sok ibu keberangan. Tah kitu punya cinta mah kalau nya urang cinta ka Allah, cinta ka Rasul. Cinta mah bunyi laras cinta teh buta. Cinta mah kalau cinta sudah melekat maka tai kotok pun terasa bau sekali. Nah, opat golongan nu tadi teh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin nuduhkeun yen aranjeunna jalmi-jalmi nu kenging anugerah ti Allah Subhanahu wa taala aya dina derajat anu luhur, derajat anu tinggi. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna bade ngantunkeun Rasul teh teu damang. Rasul bade ngantunkeun, Rasul sok ngadua Allahumma rafiqal a'la. Ta Rasul sok ngadua kitu. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade ngantunkeun, Rasul ngadua Allahumma rafiqal a'la.
Ya Allah, anugerahkeun ka abdi sobat-sobat anu luhur derajatna. Saha anu luhur derajatna teh? Nu 4 golongan tadi. Ya. Padahal anjeunna teh seorang rasul, seorang nabi, Pak Nabi Muhammad teh. Tapi nalika anjeunna bade ngantunkeun, anjeunna ngadua Allahumma rafiqal a'la. Bukhari ngariwayatkeun ti Siti Aisyah. Ma min nabiyyi yamrodu ila khuyyira baina dunya wal akhirah. Ma min nabiyyi yamrodu teu aya saurang nabi oge anu menderita teu damang ila khuyyira baina dunya wal akhirah. Kajabi bakal dipiwarang milih antara dunia sareng akhirat. Wa kana fi sakwahu alati kubido piha. Sareng dina waktos menderitana teu damang menjelang wafatna pahodathu buhatun sadidah. Maka tiba-tiba aya sora anu tarik tina kerongkonganana. Kerongkongan anjeunna, naon kerongkongan teh? Tenggorokan. Pasamituhu yaqulu ma'al ladina an'amallah alaihi minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Isur Siti Aisyah. Abdi nguping anjeunna ngaoskeun ayat pidawuh Allah Subhanahu wa taala, nyata ayat ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin. Fa'alimtu annahu khuyyira. Abdi nguping anjeunna ngaos pidawuh Allah Subhanahu wa taala sasarengan sareng jalmi-jalmi anu dipaparin anugerah nikmat ku Allah nyata para nabi, para shodiqin, para syuhada sareng para solihin. Maka abdi terang yen saestuna anjeunna dipiwarang milih kitu saur Siti Aisyah. Dina hadis anu diriwayatkeun ku At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuh, "Man ahabba qauman hasarahullahu ma'ahum." Sing saha anu mika cinta hiji kaum, maka eta jalmi teh bakal dikumpulkeun ku Allah sasarengan sareng aranjeunana. Hiji jalmi mika cinta ka Allah, mika cinta kana hiji kaum, mika cinta nanti karena Allah. Maka eta jalmi engke dina poe kiamah ku Allah bakal dihijikeun sasarengan sareng jalmi-jalmi tersebut. Numawi urang gaduh sobat teh silih pika cinta teh kedah karena Allah nya. Papisahna oge kedah karena Allah. Tah mika cintana kedah karena Allah. Papisahna oge kedah karena Allah. Bari sasarengan dina urusan dunya sareng akhirat, sareng ibadah. Dina hadis diriwayatkeun ku At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punten. Dina hadis anu diriwayatkeun ku At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh sapertos anu tadi, "Man ahaba qauman hasarahullahu ma'ahu." Sing saha anu mika cinta hiji kaum,
maka eta jalma teh bakal dikumpulkeun ku Allah sasarengan sareng aranjeunanana. Dina Bukhari Muslim ti Anas saur Rasul al mar'u ma'a man ahabba. Tadina hadis Bukhari mah sareng Muslim ti Anas al mar'u ma'a man ahabba. Di akhirat engke al mar'u jalmi anu bakal ma'a bakal ngahiji babarengan sareng man jalma ahaba anu dipika cintana. Ngertos Bu? Engke teh jalmi bakal ngahiji babarengan jeung jalmi anu dipika cintana. Anu eta dipika cinta teh cinta ka Allah, cinta ka Rasul, taat ka Allah, taat ka Rasul. Digambarkan tadi Nabi Nuh alaihissalam cinta ka istrina nya. Istrina ge cinta ka Nabi Nuh. Hartos. Nabi Nuh mah cinta ka Allah nya. Taat kana aturan Allah, ari istri Nabi Nuh cinta ka Nabi Nuh, teu cinta ka Allah, teu cinta kana aturan anu dicana ku Nabi Nuh. Ngahiji moal eta istri Nabi Nuh sareng Nabi Nuhna. Moal. Nu kadua, ibu mika cinta ka caroge ibu, caroge ibu ge sami mika cinta ka ibu, dunya akhirat babarengan ibadah nya ku keimanan jeung ku kaikhlasan, cintana ka Allah, cintana ka Rasul bakal sasarengan. Ngahiji kartos. Terus punya ibu kedah jantan widadari surga caroge ibu sabab naon? Ibu taat ka Allah, taat ka Rasul, cinta ka Allah, cinta ka Rasul, selalu melaksanakan ibadah. Caroge ibu ge sami kan gitunya. Cinta ka Allah, cinta ka Rasul, taat ka Allah, taat ka Rasul. Ibadah caroge ibu oge. Tah cinta ka Allah biliqa'i rabbih bakal pepenakna sareng Allah Subhanahu wa taala. Cinta ka Rasul, taat, patuh, tunduk, tumut, nuturkeun ngandung hartos ittiba. Ittiba ka Rasul. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangosan anu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jam 8 Bu nya. Mong patula patali lungsurna ieu ayat. Seueur para mufasir ahli tafsir nguningakeun. Hiji walahnya At-Tabrani sareng Ibnu Mardaweh ngariwayatkeun aya saurang jalmi sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teras nyarios ya Rasulullah, abdi langkung mika cinta ka salira tibatan ka diri abdi. Tah, di kapungkur mah kitu. Leuwih mika cinta ka Rasul tibatan ka dirina. Leuwih mika cinta ka Rasul tibatan ka putra-putrana. Abdi tadi teh di bumi teu kiat hoyong penak sareng salira. Abdi ngabujengan ka salira hoyong ningal wajah salira hoyong penak sareng salira ya Rasul. Abdi emut wae yen salira bakal nyabi sadar. Abdi emut salira bakal ngantunkeun, abdi ge bakal maot. Anu jantan kekhawatiran abdi ya Rasulullah, salira engke aya di surga, di tempat derajat anu pangluhurna. Sedengkeun abdi upami ka surga teh aya di hanap panginten. Abdi khawatir moal tiasa penak sareng salira. Rasul teu nyarios. Sumping malaikat Jibril ngadugikeun wahyu ayat Anisa anu ieu. Hartosnya seueur eta riwayat-riwayat namanya. Mung eta hiji. Insyaallah Bu, upami teh mah ibu rama urang di surga anu lantai 4, urang di surga lantai 8, silih anyangan bunyi. Nganyang kan kitu nya. Nganyang tong sieun. Bu, kanggo non
waktos parantos majeng ka wengi. Tah dina ayat anu dipayun parantos dibahas waktos malam Kamis dipayun. Yen Allah Subhanahu wa taala nerangkeun yen upama jalma-jalma anu munafik, kaum munafikin maranehna daraek ngalaksanakeun nasihat anu dinasehatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka maranehna, tangtu maranehna bakal meunang kanikmatan jeung bakal menang pahala tina ngalaksanakeunana tina kataatanana. Kulantaran teu ngalaksanakeun teu taat nya kaum munafik kan nolak. Sapali mufasir ahli tafsir nerangkeun ayat An-Nisa Quran surat An-Nisa ayat 68 saur para mufasir ahli tafsir ieu teh kanggo nafsirkeun Quran surat anu kahiji ayat 6 sareng ayat 7. Quran surat nu kahiji bu Quran surat naon? Manya Al-Baqarah. Al-Baqarah mah surat nu kadua. Al-Fatihah. Sok buka bu. Qur'anna. Urang sadayana nya wajibna wungkul 17 kali. Kan wajib teh 17 rakaat, salat wajib teh sadinten sawengi dacan sunatnya. Urang sok nyebatkeun ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghlubi alaihim waladdallin. Ayat sabaraha teh Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Naon hartosna? Urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala supados Allah maparinkeun ka urang sadayana nya ci aya tetep renggenek dina jalan anu lempeng siratal mustaqim. Pan ieu teh doa nya nyuhunkeun ka Allah ihdinas siratal mustaqim. Jalan anu lempeng bener. Jalan anu mana anu lempeng bener teh? Alladzina an'amta alaihim nyata jalan anu parantos dipaparinkeun ku Allah an'amta katanya. Jalan anu pinuh ku kanikmatan. Anu eta jalan teh ku Allah tos dipaparinkeun kanikmatan ka aranjeunana. Saha aranjeunana teh? Saha? Alladzina an'amta alaihim saha? Anu parantos ku Allah dipaparina nikmat ka aranjeunana saha? Nu opat golongan tadi. Para nabi, para shodiqin, para syuhada sareng para sholihin. Kartos Bu? Nya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Ya. Para nabi, para shodiqin, para syuhada, para sholihin. Harusnya ghairil maghdub sareng sanes jalana anu dibentuan ku Gusti. Alaihim kamaranehna waladolin jeung sanes jalana jalma-jalma anu salasar. Saha tah anu dimagdub teh nu dibenduan ku Allah jeung anu di tempuh ku jalan ku jalma-jalma anu salasar teh. Nya. Ghairil magdubi alaihim waladdallin. Sareng sanes golongan sanes jalana jalma-jalma anu dibenduan ku Gusti sareng anu salasar. Didinya aya kaum munafikin nya. Artos teh. Kaum munafikin nya. Dolimin, kafirin, fasikin, naon deui? Musyrikin. Nya. Yahudi, Nasrani itulahnya. Tah. Ayat 70 na zalikal fadlu minallah eta teh keutamaan kurnia anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalika fadlullah dalika fadlu minallah eta teh
keutamaan kurnia anugerah ti Allah. Jalmi-jalmi anu 4 golongan tadi aya dina derajat kedudukan derajat anu luhur nya. Sarta aya di surgana Allah Subhanahu wa taala pinuh ku kalimatan, pinuh ku kabagjaan. Dalika fadlu minallah. Sarta Allah Subhanahu wa taala uninga saha anu kenging anugerah tersebut ku hidayah sareng topik ti anjeunna. Sareng Allah Subhanahu wa taala uninga saha anu takwa. Wa kafa billahi alima sareng cukup Allah anu maha uninga maksudna Allah Subhanahu wa taala uninga mana anu iman bari midamel amal soleh ikhlas karena Allah, cinta ka Allah, cinta ka Rasul, taat ka Allah, taat ka Rasulna. Ya bari takwa, bari amal soleh, taat ka Allah, taat ka Rasul, cinta ka Allah, cinta ka Rasul. Allah alima, maha uninga. Sareng Allah uninga mana jalma-jalma anu nentang, nu ngabalir, nu ngabantah, nu nolak ka Allah jeung ka Rasulna, oge Allah uninga ka kaum munafikin. Cekap bunyi ulah jantan dosa ya langkung 10 menit. Di jam 8 mudah-mudahan secara garis agengna aya guna sareng mangpaatna kaum urang sadayana sarta tawakuf nu kasuhun hapunten nu kateda tina sagarupi kahilapan sareng kelapatanana simkuring rumaos keneh hejo ku ilmu atah keneh ku pangalaman anu leres mah sumpingna ti Allah sareng ti Rasulna anu lepat mah eta mah kabodohan simkuring masih keneh hejo ku ilmu atah keneh ku pangalaman. Kapara ihwatu iman ngaturkeun jazakumullah khairan ka al jamaah media oge ka sepuh urang guru urang Bapak Suhari kalih Ibu mudah-mudahan sehat walafiat ka Bapak Komar Khairuman mudah-mudahan ieu media cing barokah oge ka para ihwatu iman anu nyimak ngalangkungan media sosial anu ngupingkeun ngalangkungan radio oge ka keluarga besar Istiqomah Media nu aya di Kalapatilu oge desa Rancatungku sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetep maparinan bimbingan ku hidayah sareng taufikna ka urang sadayana sarta urang sadayana cing dipaparinan kamampuhan pikeun nulungan agama Allah, pikeun ngahirupkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pikeun ngamakmurkeun masjid nya ku hidayah sareng topik ti Allah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dina malam Kamis bae sumping urang sehat walafiat tiasa ngaos deui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.